Nah Sayyidina Umar maot kuburkeun memimpin Sayyidina Ali. Beres Sayyidina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil, nu terkenal dengan kejawaraanana. Saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar, musuh-musuh Allah masuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh. Doakeun ku Sayyidina Ali, beres ngadoa bubar kabeh. Sayyidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Aya ngadengkeun cek atuh urang mah sanajan ngadengkeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali makan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sayyidina Umar bisa kadenge langsung yuk Sayyidina Ali bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat man rabbuka, cik Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah. Ai pangeran maneh? Sayyidina Ali di luhur seserian. Kan Ali gak bener ya. Masya Allah kari. Cek malaikat teh dia tuh pangeran ini Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing eta malaikat. Diteruskan wa man nabiyuka cek malaikat. Iya digigir ta nabi ta digigir. Aing ngarendeng ngingeana ta. Cek nu saurang deui, emang ieu sa? Ieu umat. Atuh kunaon ditanya. Ya Umar mah moal ditanya cek keneh. Sawara ta bagus. Beuteung ngalaleos kae kada ulah ngalaleos. Robah banget ulah make banget anu nyingseun mukminin. Kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge. Tapi mukminin ulah make banget teh awas ya mun make banget nu ieu deui awas wae juga. Malaikat lapor Gusti Allah. Gusti, kuara ieu mah jelema. Cak geus diturunkeun banget sia rupana. Beres Sayyidina Ali seserian.